Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Rofi Anggara di kelas 11 IPA 2 absen 17. Perkakas besi anu buleud nyandak acuk anu nyantel eta teh wawangsalan ti katel. Perkakas ipis nu seukeut nyieun loteng make kaso eta teh wawangsalan ti peso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Ihsan Putra Pratama Mulyana di kelas 11 IPA 2 absen ke-18. Abdi di dieu bade ngadugikeun dua wawangsalan nu temana pakakas dapur. Wawangsalan nu kahiji, parabot paranti ngayak hirup ulah tambarakan. Wawangsalna nyaeta ayakan. Wawangsalan nu kadua, anyaman awi nu nyuncung sampai jeung hui diseupan. Wangsalna nyaeta aseupan. Tepangkeun nami abdi Muhammad Sofyan Hadi di kelas 11 IPA 2 nomor absen 18. Nu pertama, besi ipis kanggo tuang, leunca dijieun karedok, wangsalna nyaeta sendok. Kadua, alat pikeun nyeupan sangu, barudak keur nabeuh gendang, wangsalna nyaeta dangdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Sabina Dana Dewa Kristianingrum kelas 11 IPA 2 nomor absen 20. Di dia si Mabdi bade ngadugikeun dua wangsalan. Nu kahiji, wadah sangu tina awi di dapur ngadon ngarokok. Eta teh wangsalan pakakas dapur nyaeta boboko. Anu kadua, parabot akan jisikan si Agus geus jadi letnan. Eta teh wangsalan pakakas dapur nyaeta talenan.